Naon maksud mana bet mitnah orang? Teresep ka orang? Tah, beneran ya. Cik neng, apa tuh nu boga tanahnya saha? Tiga kita kerana Boha nya ya. Di teteangan geus kukurilingan teu kapanggih wae. Ayeuna alus maneh nyamperkeun urang. Ngan si Dewi mah ditembak ku Hancip Udi, tapi ditolak kitu nya Dew. Mang Udi, muhun Mang Udi. Ti iraha Mang Udi jadi hansip. Ari maneh ti mana wae? Kuat kalinga siga belut si teh. Oh hampura euy, urang mah da meunang berita maneh mesum teh ti si Darko. Kira-kira rek dijual moalnya di tanahnya. Ah, baiklah. Nah jangan mau dijual oke dipaksa. Cenah dijual ka juragan. Meh dewek menang duit gimana? Hanya eta jelema teh bawa-bawa maling. Hei, Kang. Tujuh naon? Tah, beneran ya. Cik neng, apa tuh nu boga tanahnya saha? Emang kunaon kitu, Kang? Ditanya malah balik nanya. Apal tuh nu boga tanahnya saha? Duh, ka atuh Kang abi mah kirang terang. Sugan teh apal. Yang geus teh apal mah. Mangga tuh, Kang. Duh. Geus gelis deui wae awewe. Geulis atuh da istri abi mah. Nya muhun atuh. Bade angkat ka mana neng teh? Eta bade ka warung. Oh, ka mana? Ka warung. Oh, sumuhun. Dijajab atuh ku juragan. Ah, wios Bila tiasa. naon? Wios tiasa punya lirage. Mangga. Iya mi, kalah ngaleos. Tapi beda ieu gitekna nya. Tiga gitek kerana Boha nya ya. Teu wayahna ditambahan deui. Kebeneran ya. Naon Sujang? Cik mak, sugan apal tanah anu lebak anu saha? Tanah nu di Lebak. Ari kebon mah loba eta teh. Ngan kebon nu mana heula. Da mage boga ari kebon mah Sujang ya teh. Oh, mage boga. Boga Cik atuh sugan rek dijual mak. dijual. Mama aya dijual mah moal. Keur mah tanah saukur salogak-salogakna. Eta teh keur si nyai keur budak mak. Si mama mending dijual mak. Soalna ieu dibeli ku harga anu tertinggi. Tertinggi? Maksudna naon tertinggi teh? Harga mahal. Nya tuh mak.
Soalna ieu anu rek meulina ge juragan, lain jelema biasa, Mak. Juragan. Heeh. Atuh loba duit juragan mah nya. Sidik loba duit. Makan buka tanah, mending buru-buru jual, bisa kaburu maot. Olo. Syah. Maka jangan ngadoakeun titah kojor ka aing. Rek meuli tanah kudu. Tapi ka ngadoakeun sina modar. Kumaha maneh kalakuan teh? Sayang kitik ku aing geura. Bego syah. Oding, kadia maneh? Di teteangan geus kukurilingan teu kapanggih wae. Ayeuna alus maneh nyamperkeun urang. Naon maneh nangan urang? Dek menta supaya kabeh warga teu arapaleun nyen maneh teh mesum jeung si Udi. Justru urang neangan maneh. Maneh naha make jeung nyebarkeun fitnah ka sakabeh warga. Fakta meureun lain fitnah. Kabeh warga geus arapaleun nyen maneh teh mesum jeung si Udi. Mana buktina lamun urang mesum? Maneh ningali urang? Henteu ari ningali mah ngan urang boga beja ti si Darko yan maneh teh mesum di kebon jeung si Udi. Geus atuh tong parasea. Ieu deui ngabewarakeun teh nu teu bener. Teu bener kumaha Wati? Nya berita Mang Oding teh salah. Da si Dewi mah henteu mesum. Ari Kang Oding apal ti saha eta? Ai Oding mah apalna ti si Darko. Jadi kieu nya Mang Oding, piengkeun deui lamun misalkeun teh teu katinggal ku panon sorangan, ulah wakan nuduh nu teu paruguh. Da si Dewi mah henteu mesum. Ngan si Dewi mah ditembak ku hancip Udi, tapi ditolak kitu nya Dew. Oh, jadi teu mesum. Nya hampura atuh Dew. Da Oding mah terangna beja ti si Darko. Matakna montong sok asal ceplos ari ngomong teh. Nya hampura atuh Dew. Awas ya Oding, lamun sakali-kali deui moal dihampura ku urang mah sia. Tah, kitu atuh, nya atos atuh. Wati bade ti payunnya. Nuhunnya, Mang. Sawit teh. Teh Nining geuning. Nembe uwih teh. Mang Udi, muhun Mang Udi. Ti iraha Mang Udi jadi hansip. Wah, tos heubeul atuh. Aya meureun kana satahunan mah. Oh gitu. Muhunnya lamin di luar kota teh seueur nu berubah. Pasti atuh teh. Namina oge kahirupan. Kumaha? Udi cocok tuh jadi hancip. Cocok lah, jang polisi kampung mah. Beuh, iya mah. Aya beja. Saurna teh Nining teh artis. Bener gitu? Alhamdulillah, anu sakumaha diimpikeun teh kacapai. Alhamdulillah atuh. Udi mah sebagai tetangga ngaraos bingah. Nuhun Mang Udi, dikadul heula nya. Tos teu kieu ieu teh hoyong geus ke bumi. Oh, mangga atuh mangga. Mangga. Kade teh, hati-hati di jalanna. Oding. Ayo bos. Aya naon bos? Ari maneh ti mana wae? Kuat kalinga siga belut si teh. Kamari-kamari mah kuring kata si keula bos. Ding. Ari maneh naon maksud mitna si Dewi? Mun maneh geuleuh ka jelema, lain kitu carana euy. Nya hampura bos, Oding salah.
Hampura mah lain ka urang euy. Tuh ka jelemana, kasih Dewi jeung kasih Udi. Ngeus bos ke si Dewi mah. Malahan mah bieu papanggih. Oding minta hampura ke si Dewi. Mantakna cek dewek oge. Ulah wakan udah sembarangan ding euy. Lamun can aya bukti. Bahaya si laing tah. Oh bos, kan Oding mah ngan apal si Darko. Alah, jelema kitu dipercaya tuh da sia mah. Oding, dengekeun ye. Si Darko teh na teh ngaleungit geus hampir rek saminggu. Ka mana kitu bos? Teuing atuh nanyakeun ka dewek si laing. Emang dewek indungna? Tah. Lu ditetengan teh aya geuning. Kumaha urusan anak? Eueuh tebusan deui si Oding. Aduh, juragan. Hampura. Acan sempet. Teu balik bisa si laing mah. Can sepet. Komisi we diheulakeun. Digawean hanteu. Kek. Ieu teh naon gawean naon itu maksudna? Oding. Ieu saha ieu? Jadi kieu bos, ieu teh juragan ngurek meuli tanah di dieu. Oh, gitu maksudna. Kalah ngobrol si laing mah. Mana pertanggungjawaban si laing? Lamun teu sanggup, ngomong atuh. Kada gaduh itu kamari. Aduh, juragan. Neangan tanah teh segampang neangan bala-bala. Oh, si laing teh rek jadi makalar tanah, ding. Oh, Teu kamari si laing? Kayak sia. Kieu cara mah dewek mah dahar ya. Lamun eueuh mereka jual tanah, dewek mah diberi komisi ku juragan ya mah. Bahaya ini ya. Kamangan neangan kerdahar deweknya. Tah, ieu sasaran empuk ya. Heup. Nah, Aya naon, Kang? teu kudu nyaho aya naon. Mun kudu ngarti weh. Ngarti kumaha, Kang, maksudna? Japrem. Asa geus lila ye pemasukan ka dewek. Aduh, punten, Kang. Ayeuna mah teu aya pisan. Tosok api-api lah. Lamun sakieueuh yang aman di kampung ieu, sok aya sabaraha weh kadekeun. Aslina, Kang. Teu aya pisan. Tuh, ngan aya sakieu-kieu-na. Aslina ya teh bohong. Asli, Kang. Ya geus lah, daripada bobot teuing. ari maneh? Sok dadai kanan dititah ku jelema nu tangguh sama daya kitu. Bari jeung eta teh rek malin tanah di kampung urang. Dik mikir atuh. Emang kumaha kitu bos? Daek atuh kan dibere komisi. Tah, nu kieu ieu. Jelema bodoh. Anu bakal beunang dibodoh ka hituna. Pikir atuh euy. Asalir kitu kumaha bos? Matakna cek dewek pikir ku maneh. Ulah mikir teh ku tuur. Bayangkeun ku maneh, lamun tepikan ka jelema eta ngelian tanah ngamak rajalela di dieu. Dibangun wisata. Dari mana maneh? Daek maneh jadi kekeset. Embu atuh bos. Saha nu daek dijieun kekesed. Heueuh, mantakan maneh teh pake otak teh. Dewek mah yakin, eta jelema kunyung-kunyung ka kampung ieu pasti titahan orang deungeun. Maneh ulah kabita ku duit gede euy. Anu antukna maneh bakal moal sangsara. Kan dewek mah teu apa bos? Tujuan jelema eta melian tanah di dieu. Dewek mah yakin ding, jelema eta tujuan ke kampung ieu melian tanah teh pasti jang dibangun wisata jeung perumahan. Kebayang, lamun dijual kabeh ka jelema eta, dek darti mana aing maneh? Kumaha tuh? Dewek geus dibere duit ku jelema eta. Balikeun deui mon ol. Lamun teu dibalikeun deui, maneh bakal sial. Si bos mah sok ngisieunan. Lain jeung sieunna ding urang mah. Mun maneh eta duit can dibalikeun ka eta jelema, berarti maneh masih kena boga tanggung jawab. Oh, atuh bos. Oding rek neangan heula duit keur ngagantian ka jelema eta. Hanya geus kitu. Siap bos.
teh jelema teh asa kakarapangi tolak-tolak gitu. Oh, buah-buah nu rek meuli tanah teh ya meureun nya. Tah kabedaran. Ma, aduh, sok saling mah. Mangga. Naon Den? Capek nih karasa lagi suku. Aya naon Den? Sugan ma apal jeung ngaranna si Kardi. Oh, Kardi. Nah, aya naon Den apal mama? Kieu mah, Samahan. kuring teh di dieu teh rek meuliean tanah. Oh. Laras. Jeung kumaha? Cik. Tah, sagala rupa informasina geus dipercayakeun kanu ngaranna Kardi mah. Kitunya. Tah, gitu. Cik, marek nanyakeun ye. Melian tanah di daerah ieu teh rek dipake pangbangunan naon ye mah teh hayang terang dina ieu teh Den. Kieu mah ieu teh. Nepangkeun heula nya mah nya. Samaon, mangga. Tah, ngaran kuring teh Juragan Jumanta, Laras. Kumaha? raja tanah di kota. Sumon. Salajengna kumaha Den? Tah, maksudna kuring rek meuli tanah di dieu. Samahan. Rek ngawangun kampung wisata. Wah, ari kitu mah masalah keluarga asli di dieu jigana moal merean. Alias moal ngidina Den. Kan kuring mah di dieu meuli. Lain rek enta. Mah teu bisa ngahalang-halangan dewek. Pokoknya mah teu satuju. Ieu tanah dibangun. Kapan tanah ieu tempat pencaharian petani. Lamun ieu tanah dibangun, rek di mana eta? Dalaharna keur anak incuna deuleu. Har. Kuring mah investasi. Investasi. Pokoknya mah investasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini teh nyawa investasi. Beak sia tanah di dieu. Investasi sabar kokok. Abong kana urang kota belegug sia. Pih aing. Sudi teh jeung kitu abu. Amit sia. Mugi ya barudak ulah dijual tanah kanu kelok kitu tah. Halam jadah sia. Beding. Ka dieu maneh. Naon maksud maneh bat mitnah urang? Teresep ka urang. Oh, hampura euy. Urang mah da meunang berita maneh mesum teh ti si Darko. Gara-gara maneh, Ding. Dewek dipika ditewak keluarga tuh. Oh, di hampura di urang rumasa salah. Oh, hampura-hampura lah. Dewek ngerasa kerugian ku maneh. Pokona aing hang gelut lah. Sia mah disabaran teh kadon beuki ngalunyak.